Wargi-wargi sadaya di palihan itu aya bumi anu papencilan. Oge kaendahan alamna nu masih kene zaman kabaheulaan. Eta pabumian anu masih kene mencil tebi patebihan sareng nu sanesna wargi-wargi sadaya. Hayu urang cobian kapalih ditu. Namung di palihan dieu teu aya jembatan kapaksa janten pribados ka dieu wargi-wargi tah kahandap kedah kawalungan ye. Urang nyebrang kapalih ditu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan wilujeng patepang deui sareng pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadayana patali janji nu kamari pribados sejanepangan. Kukituna ngahaturkeun salam pangabaktos ka wargi-wargi Putra Sunda di mana wae ayana. Wargi-wargi sadayana mangsa nu katunda dina dinten kamari sejadi teraskeun dina dinten ayeuna kanggo ngajugjug ka hiji lembur nyaeta lembur Cidalung. Wargi-wargi sadaya supados teu nyangkolong hana waktos hayu urang sami-sami titenan ku sadayana kaendahan alam anu masih kene zaman kabaheulaan nu aya di wewengkon Tasikmalaya Pakidulan. Wilujeng manco ka sadayana. Tayo teh Kang namina teh leuwih naon? Leuwih petir. Leuwih petir upami kapalih dituna. Kapalih dituna ka mana trasnana? Ka Cidalung. Oh, ka Cidalungna ka ditu teh. Cobian kapalih ditu, namung di palihan dia teu aya jembatan kapaksa janten pribados ka dieu wargi-wargi tah kahandap kedah kawalungan ye. Urang nyebrang kapalih ditu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Napak sancang ieu mah ye. Haruh. Untung teh aya nu deet ye wargi-wargi. Alhamdulillah wargi-wargi dugi oge ye. Alah. Kakukut cuprakan kieu ya. Oh, warga-warga sadaya, abdi tadi di palihan itu nyebrang dugikeun ka dieu alhamdulillah salamet ya teu palid. Kumargi di palihan dieu mah rada deet. Ah, warga-warga sadaya alhamdulillah pribados atos dugi ka Kampung Cidalung. Anu tadi katingal ti katebihan. Aduh, ieu mah kedah nanjak deui wargi-wargi sadayana ka dituna teh. Ah, karunten. Teh teh. Ah, biasa we teh ya milarian. Iya ya, alam. Dupi teh tos kalebet Cidalung. Oh, atas kalebet Cidalung. Dupi ka luhurna? Oh, sami kene. Mun pada rada marencil hungkulnya. Dupikeun ka madrasah itu, parapatan madrasah. Oh, Cidalung teh dugi ka ditu teh. Oh, mohon. Sadayana teh. Raosen kieu ya aduh. Suasanana ya.
Raoseun keneh kieu teh asli. Asli keneh. Kaditu ka dieu masih keneh segar benten sareng di perkotaan. Teteh hatur nuhun, mangga. Wargi-wargi sadayana urang kapalihan dia ya. Itu siap hayu. Wargi-wargi sadaya aprak-aprakan teh kaleresan ya. Seueur anu yang ngariringnya seueur anu ngarencangan. Aya Kang Pipin. Aya Kang Pipin. Ya Kang Pipin, wargi-wargi sadayana ya. Alhamdulillah ngarencangan pribados sih ngaprak. Eta di payunan aya Chef Anton Suhombing. Wargi-wargi sadayana di palihan dia aya hiji bumi panggungnya kapalih ditu nama atas gedong atas permanen mung di dieu masih keneh aya panggung. Assalamualaikum. Nuju paranen Ibu. Raosen palih dia mah Ibu, mangga bios Ibu nuhun. Bapak nuju ngadamel. Assalamualaikum. Wargi-wargi sadayana sakitu anu kapih hatur di lembur, insyaallah dina dinten enjing oge di lembur-lembur anu sanesna urang tiasa patepang deui kalayan urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan sadayana. Wargi-wargi sadaya hatur nuhun anu parantos nongton oge miemut ka lemburna miwas ka desana. Mugia ieu tontonan sing janten panglipur kalbu pang beberah manah kanggo urang sadayana kanggo mieling kawanci nu kamari miwas ka mangsa nu baheula. Wilujeng kantun kasadayana permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.